akhirat. Nah eureun. Lamun jalmi cinta ka akhirat dunyana bakal eureun. Maka di dieu urang cirina jalmi teh lamun tos cinta kana dunya kana akhirat nu dicarioskeun teh kauntungan akhirat. Nu dicarioskeun teh lain untung rugi kumaha di pasar. Untungna di pasar rugina teh bingungna teh eta. Tapi cariosana teh nah hanya teu bisa ibadah. Nah teu bisa sedekah. Nah teu bisa puasa. Nah teu jiga batu. Ta cariosana teh cariosan saja akhirat teh babatna teh. Tapi mun teh mah ari urusan dunya dina otakna tos dunya sadayana nu dicapkeun teh pasti masalah dunya. Da cerminan mah nisan mah cerminan hatena. Lamun hate urang tos ka akhirat diucapkeun teh akhirat. Lamun hatena tos dunya nu ucapkeun teh dunya we. Anu diucapkeun teh untung jeung rugi, proyek jeung proyek ucapan teh kadinya. Teu pernah ngalakeun halal sareng haramna. Diucapkeun masalah dunya we tah eta teh urang teh geus aya hukum dunya sakitu. Dan ninggalna dina rasa cinta urang kana dunya jeung cinta ka akhirat. Upami urang cinta kana dunya, maka akhirat bakal gitu. Teu cinta. Upami urang cinta ka akhirat, maka urang bakal cuma cinta kana dunya. Nu mari